masing aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tibayon hayu urang sami-sami nyangakeun puja senang puji kadat ilahi rabbi salawat mi wassalam. Mudah-mudahan dilimpahkeun ka panutan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu deui ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'at sadayana. Namung teu hilap sim kuring nyuhunkeun heula dihapunten mentah heula dihampura tina sagala rupi dosa-dosa. Alit ageng nu karaos sareng anu henteu karaos di dunya dugi ka akhirat. Sawangsulna sim kuring oge sejapitan ngahapunten da memang sileung hampura mangrupikeun hiji kewajiban urang ke di dunya ulah ngajantenkeun papasehan jaga di yaumil jaza. Hanca urang kamari nyaeta dina leresan ngodingakeun kunut ya nya kunut. Memang rupi-rupi gandenganan kamari dina mingon kamari dina leresan kunut aya wae anu nyebatkeun sunat muakkad ya. Eta dina leresan kunut ya. Ngan ari menurutkeun madhab Imam Syafi'i mah sakumaha tadi yan eta kunut teh nyaeta hukumna sunat muakkad. Naon aosan kunut nya aya anu kawarid ti Kangjeng Nabi, aya oge anu kawarid ti Sayyidina Umar. Ari mungkin mah pikeun urang pek we aos duanana eta teh nya anu kawarid ti Kangjeng Nabi ku urang aoskeun mana nyaeta Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalit sareng saterasna. Nya kitu deui anu kawarid di Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nahlau man yabjuruk sareng salajengna saterasna. Ngan lamun teh urang bade ngawungkulkeun kana eta kunut anu dua anu langkung sae kunut Kangjeng Nabi nyaeta kitu nya anu kawarid ti Kangjeng Nabi. Ari urang nyalira mah bade nyalira mangga duanana. Kumaha lamun janten imam, ari janten imam antong duanana tos we ngaiktisor kunut anu ti Kangjeng Nabi. Kecuali upami tama imam heg makmumna raridoeun sadayana kana dipanyangkeun mangga eta mah duanana oge kitu upami tama nya. Ngan boro-boro pangintanya. Tos walam annal kunuta layatayyanu fihi du'aun alal madhabil muhtar. Walam uningakeun ku salira sadayana i'lamu maksadna teh yen sayaktosna kunut eta teh henteu tangtu dina kunut doa menurutkeun madhab anu muhtar. Nu penting doa naon wae aya dina eta doa teh nyaeta naon nyaeta dina eta aosan teh ngawengku kana doa sareng kana ngalem. Hek dianggo kunut cekap eta teh nya. Seperti lamun teh mah Allahumma gfir lana ya Ghafur hek kunut sakitu eta cekap lamun teh mah nya. Lantaran dina eta Allahumma gfir lana ya Ghafur teh duanana aya, doa aya, ngalem aya. Mana doana Allahumma gfir lana moga Gusti ngahampura lana ka abdi sadaya. Mana ngalemna ya Ghafur eta teh ngalem ka Gusti Allah. Berarti duanana eta aya doa sareng ngalem teh. Hek ku eta wae minangkana nya mangga kunut teh ngan eta meureunna nya kurang afdol sakitu mah nya kurang afdol. Da afdol mah nyaeta anu diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi ti ditu nyaeta Allahumma hdini fi man hadaita sareng salajengna gitu. Kumaha lamun teh macenna ku ayat Al-Qur'an dina leresan kunut ngan eta ayat Al-Qur'an teh ngawengku kana doa sareng kana ngalam tiasa eta ge nya tiasa. Nu penting aya doa sareng aya ngalem ka Gusti Allah. Wal afdal ma ja'at bihi as-sunnah. Ari nu leuwih unggul perkawis anu sumping kalawan eta perkawis nyata sunnah ti Kangjeng Nabi anu diaoskeun ku Kangjeng Nabi. Bahkan aya sapalihna ulama mah cenahnya kana yen eta teh tangtu kedah eta we kunut teh bahkan lamun teh mah henteu nganggo eta ceuk sapalihna ieu mah nya henteu nganggo anu kawarid di Kangjeng Nabi eta teh la yujzi'u henteu nyukupkeun cenah kunut teh kitu. Terus
sakumaha aka kamari pertarosannya kumaha can lamun macana imam Allahumma hdini nya kitu deui di PKS nya PKS tadi deh walam annahu yustahabu idza kanal musalli imaman ayyakula pek kanyahokeun ku salira sadayana yen sanyana kalakuan disunnatkeun di mana-mana anu salat teh janten imam ngucapkeun dina leresan kunut teh Allahumma hdina nyata ku lafaz jama nya ku lafaz jama Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait bilabdil jama wa kadzalika al-baqinya kitu deui jeung anu sanes-sanesna kumaha lamun teh imam ngucapkeun Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait hasala al kunutu hasil kunut ngan wa kana makruhan eta teh hukumna makruh pikeun imam ngamufradkeun nya janten ari salat nama ngan eta teh hukumna makruh gitu. Naon sababna li annahu yukrahu lil imam tahsisu nafsihi biddu'a margi sanyana kalakuan dimakruhkeun pikeun imam nangtukeun awakna nyalira bidduai kalawan doa gitu makruh he. Wa rawayana fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi an Sauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya ummu abdun kauman payahussu nafsahu bida'watin dunahum teh la ya ummu entong imaman hiji jalmi hiji hamba ka hiji kaum bari eta si hamba teh si jalmi teh payahussu nafsahu nangtukeun eta si jalmi teh kana awakna bida'watin kalawan doa teh jadi makruh hukumna entong imamane can anu ngawungkulkeun kana awakna mah dina leresan ngadua teh kitu. Pain pala pakod honatahum mangka lamun midamel eta si imam teh midamel kana nangtukeun dirina dina leresan doa seperti Allahumma hdini fiman hadait kumaha pakod honahum mangka teman-teman cidra eta si imam ka kaumna nya kitu nya hianat lah paribasa teman-teman hianat eta si imam teh kana jantan makmumna lamun dina doa nangtukeun kana dirina nyalira gitu katasnya tos eta dina leresan kunut eta nyantos terus ayeuna diparebutkeun dina leresan kunut keneh nya teh acan ngalih kana bab mungkin tasyahud mungkin sabada kunut teh nya urang papay we ti mimitit adan geuning kamari ge nya ti mimiti adan qomat takbiratul ihram tah ayeuna dina leresan ngangkatkeun panangan dina kunut kumaha tah hukumna ngangkatkeun panangannya oh ihtalafa ashabuna fi raf'il yadaini parebutan ashab rewang ingsun sadaya dina leresan ngangkatkeun dua panangan dina leresan doa kunut jeung dina leresan ngusapameun teu kumaha tah dina eta kunut oh eta teh kabagi kana 3 bagian nya antawis ngangkatkeun panangan sareng ngusapameun teu kabagi kana 3 bagian nu kahiji pangsoheh-sohehna disunnatkeun dina leresan kunut pengangkatkeun panangan ngan disunatkeun ningalkeun ngusapameun teu gitu. Jadi sunatna teh ningalkeun ngusapameun teuna dina leresan ngusapameun teu mah. Ari ngangkatkeun panangan mah sunat, disunatkeun ngangkatkeun panangan dina kunut. Ngan disunatkeun ningalkeun ngusapameun teu. Eta kaul anu pang sohe-sohena. Yen tong ngusapameun teu lamun teh mah urang kunutnya saparantos kunut tuluy ngusapameun teu teu kenging eta teh nya. Ceuk kaul anu pang sohena. Ngan aya memang kaul anu kadua kumaha ya rafa'u wa yamsahuhu nomor kadua mah ngangkatkeun panangan bari ngusapameun teu hayo nya aya kaduana eta udah memang ari paham rupa-rupa teh nya gitu paham tapi anu pang absohna nya eta anu tadi nu kahiji teh kumaha nu katilu ari nu katilu mah la yamsahu wa la yarfa'u entong ngusapameun teu entong naon ngangkatkeun panangan jadi kunutna teh lepas tangan ka handap kitu nya tah gitu jadi entong ngangkatkeun panangan cenah nya entong ngangkatkeun panangan kunutna teh kitu jadi tong ngangkatkeun panangan entong ngusapameun teu eta 3 rupi nya di dinya mana nu urang urang mah nu asoh we nu kaul anu pang asoh
lantaran geuninganan ari ngusapameun teu dina lebet salat teh nya ngusapameun teu dina lebet salat bilih kalebetkeun kana ciri jalmi anu bedegong nya pan antawisna 3 ciri jalmi bedegong teh mana ciri jalmi bedegong nomor kahiji tara ngadoakeun ka inung bapa eta jalmi teh jalmi bedegong sok sanaos minangkana mah katingali ku urang bapa migawe maksiatkeun bae eta mah da urusan migawe dosa mah eta mah sareng Gusti Allah nya eta nu penting urang mah yen eta teh bapa ngahormat we aya teh kepala sekolah ngahormat teh anapan maksiat mah eta mah urusanna sareng Gusti Allah karena teh gitu ayeuna seperti murid nya murid kana janten guru pan hiji waktos aya carita hiji waktos guruna keun migawe maksiat katingali kuno jantan muridna kanyahoan kaboh lokotokeun paribasanya keur maksiat eta deg teh meureunnan dina manah anu jantan guru aduh kanyahoan ku murid kaula murid kau kumaha eta murid kaula engkin sigana mah kabur atanapi goreng ka kaula kitu nya pas ningang uyih teh minangka namanya naon anu disangga ku nu jantan guruna teh henteu ti nu jantan muridna teh sae we tadim we kana jantan guruna teh ngahormat we kana jantan guruna teh nya napikakeun lulus di dina sababaraha taun masantrenna pan tos lami we minangkana masantrenna guruna teh manggil ujang ayeuna mah maneh geus mejeuna ayeuna mah rarabi can sok kumaha can didoakeun nya atuh sama hatur nuhun ari parantos kenging widi ti mama mah ngan kieu jang cenah baheula kungsi cenah anjeun ningali ka mama keur maksiat tapi dikira ku mama yan anjeun teh rek kabur yan anjeun teh rek goreng ka mama teh si horeng geuning henteu kumaha jawabna eta murid jawabna eta murid da cenah ari perkawis midamel maksiat mah sanes urusan abdi urusan eta mah nya nu migawena we sareng Gusti Allah anapan ari abdi mah murid wajib tadim kana jantan guru kitu ya halus we tadinya kana jantan guru akhirna digabrug pan eta muridna teh heuh cenah anjeun kitu mah jig gara init si horeng geuninganan kamajenganana leuwih ti nu jantan guruna kitu pamajikan kasalaki kitu keun minangkan cek pamajikan da eta mah urusan manehana jeung Gusti Allah nu penting urang ngahormat teh kasalaki tadi we kasalaki kira-kira lamun awe urang kitu geunah nya wah hari urang mah nya nerewel sigana teh nya ningali maksiat teh nya wah sigana teh nya itu lamun lalaki ningali awena maksiat kakarek da eta mah kawajiban lalaki mah nya kawajiban ka awewe kudu ngalempengkeun ngawajiban kudu ngabejakeun ngabejaan dina sagala rupina lalaki mah eta mah kawajiban anapan ari awe mah keun bae urang mah ningali kana kasalakina we da teh salaki ka urang wajib dihormat ku kaula kitu nya lamun teh mah pajogi minangkana ngelingan mah ngelingan we ngan ari nepi ka keun amek mah ulah nya da eta mah hak salaki jeung Gusti Allah dina laresan maksiat mah karena gitu kan hese nu kitu teh nya nu puguh mah manyune geuning pamajikan urang mah nya teh kitu ningali maksiat teh tah saperti guru kaenan murid kana janten guru kitu nya tadim salaki kana pamajikan kana janten salaki kitu teh nya ngan aya kita kamari anu naraskeun kieu dina larasan ieu tah naraskeun ari awewe cenah rek dibawa ku salakina heuh ti imah mitohana ari awewe keukeuh embung nya ogaheun eta kalebetkeun kana nusuj henteu eta awewe wajib napakah atawa gugur napakah nya kitu aya naraskeun nya sajaroning diajak kuno jantan salaki kari-kari eta si awewe embungeun eta teu wajib nganapakahan nya gugur kalebetkeun kana nusuj eta awewe lamun ku salakina rek dibawa nya rek dibawa pinah sok loba nu kitu geuning embung we nya hayang jeung inung hayang jeung bapa we eta kalebetkeun kana nusuj eta nya teu wajib pikeun lalaki nganapakahan ka eta awewe ngan kumaha cenah lamun teh eta si lalaki teh nya omong ngajak ka itu nya keukeuh awewe embungeun tapi eta si lalaki teh ngalapsuka ka eta awewe teh nya ngenongan kumaha eta mah teu gugur nya napakah wajib naon sabab lantaran dialapsuka teh eta mah kitu lamun teh mah nya dialapsuka eta mah
memang nusuj eta kun teu ngawaro ka salaki nusuj ngan berarti lalaki teh ngalapsu ka eta we teh berarti eta lalaki teh ngahampura ka eta wewe gitu. Ana dina ngahampura eta berarti wajib nganapakahan ka eta wewe. Lamun di kitu elah ku salaki gitu. Gitu. Ngan lamun teu kitu mah laki embung cenah ka ulama kekehe ngajak kawen awe nambungan nusuj eta mah teu wajib napakah gitu nya. Aya nu kamari neraskeun. Tak kahiji anu kalebetkeun kana jalmi bedogong teh nyata jalmi anu tara ngaduakeun ka indung bapa. Kadua jalmi anu ngusap pameunteut dina keur waktuna tepan. Bilih kalebetkeun kana eta nya saparantos kunut gahi ngusap ulah mataknya. Disunatkeun ningalkeun ngusap pameunteut dina keunut teh nya. Geninganan assalamualaikum ngusap beungeut da eta mah tos batal salatna ku ngucapkeun uluk salam sakali oge kapalih katuhu tos beres salat. Nya teh palih katuhu sakali assalamualaikum warahmatullahi beres salatnya. Urang rek ngawungkulkeun kana sakali we minangkana uluk salam langsung we kitu meunang eta teh naon. Ngan urang teu meunang pasunatan. Nyata uluk salam kapalih kenca. Kumaha uluk salam kapalih katuhu lamun pikeun imam mah seja uluk salam ka jalmi anu aya katuhu nya. Lamun si makmum kapalih katuhu seja ngajawab kana uluk salamna imam kitu. Ngan kumaha lamun teh mah sakali uluk salam na mangga eta ge. Da kawajiban mah kapanduan mah rukun mah nyaeta sakali. Ngan upami teh mah kumaha lamun kieu urang teh rek 2 kali minangka namanya assalamualaikum warahmatullahi du teh batal hitut minangka namanya hadas eta jadi salatna henteu upan geus beres ka hiji lantaran rek nyantelkeun kanu kadua eta mah rek 2 kali uluk salamnya kaburu batal mangka eta mah teu jadi salatna. Laras lamun teh mah karek sakali gitu. Upami teh mah kitu nya. Nya katiluna geuning katiluna anu kalebetkeun kana ciri jalmi bedog teh nyaeta kahampangan bari tatih nyaeta nya. Waduh ulah nya. Ulah kahampangan bari tatih. Aya kenging kahampangan bari tatih ngan di hiji WC anu terkunci. Mangga eta mah janten sakira-kira moal aya we lah anu asup atanapi anu mukakeun teh dina anu kitu mah mangga dina anu terkunci mah cenah nya anapun ari dina anu ka eta tah kitu teu kenging eta teh nya teu kenging gitu anapun ari dina WC terkunci mah eta mangga cenah nya ngan kumaha lamun bari papah wah komo deui eta mah nya ngagamar eceng wah di jalan kamu adanya. Tak jadi uihan deui yen eta raresan ngangkatkeun panangan nya nu paling sahih tina anu tilu kaol teh pek disunatkeun ngangkatkeun panangan ngan henteu disunatkeun nyetang naon ngusap pameunteut bahkan disunatkeunana teh ningalkeun ngusap pameunteut eta anu paling sahih. Nomor kadua mah ngangkatkeun panangan bari ngusap deh aya etanya. Nomor katilu mah tong ngangkatkeun panangan tong ngusap pameunteut. Jadi kunut teh bari biasa we nya saperti itidal urang gitu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ta. Wa amal jahru bil kunut wal israru bihi faqala ashabuna in kana al musalli munfaridan asarra bihi. Kumaha dina lalesan narikeun kana eta kunut narikeun kana eta kunut kieu lamun wae buktos eta nu natepan teh nyalira nenepan teh nyaliranya munfarid ya anu makruh hukumna eta teh nya salat sarangan teh nya aya berjamaah di hiji tempat mah eta urang teh kudu pan kitu lain aya urang minangkana di iman makruh eta teh nya janten ari salat namangan makruh nya tah ayeuna salat jalmi nyalira kumaha dina larasan kunut asarra eta teh laun we tong tarik teuing nya ari nyalira mah teu. Wa in kana imaman jahara alal madhabis sahih kumaha lamun janten imam eta dina larasan kunut tarik entong dina larasan imam mah pek tarikeun anu sakinten eta makmum ngupingeun sadayana kitu ka kuping ku eta makmum sadayana entong disaruakeun jeung makmum lobaan jeung makmum sorangan nepi ka keuntar entong nya anu sakinten ka kuping ku makmum nyalira we. Lamun seueuran rada tarikan seueuran tarikan gitu anu sakinten nguping sadayana makmum kana eta kunut gitu dina larasan tarik mah
alladzi dhahaba alaihi al-aksarun. Kahiji eta. Kadua, kaul kadua annahu yusiru kasairi dawat fi salat. Ayeuna mah cenah rek imam rek nyalira laun we cenah kunut teh kitu. Aya. Seperti doa-doa anu sejen we cenah anu sanesna. Jadi ta eta madhab kadua eta nya. Kan bae modelan kitu nya. Ari urang mah tadi nu kahiji. Eta dina leresan narikeun kana eta kunut. Wa amal mamumu fa ilam yajhar al imamu qanata siran kasairi dawat. Lamun teh masih imam henteu kunut atah napi laun kunutna teh teu kakuping ku eta makmum. Kumaha pikeun makmum kunut teh makmum oge entong ngaminan. Nya teh. Lamun teh mah laun si imam teh ngaminan naon beunana nya kakuping ge henteu minakan namanya. Kunut we eta si makmum oge lamun teh mah imamna kunutna laun kitu. Pa ilam yajhar eta si imam teh henteu narikeun kana eta kunut. Qanata siron mangka eta si imam teh kunut teh rahasia. Mata kedenganan sok di nusanesa sok aya mubalik teh nya. Nya lamun teh mah sakinten henteu ka kuping mah atanapi ka kuping ngan teu puguh soanten imam. Si imam teh teh kunutna teh teu puguh. Ka kupingna mah ngan teu puguh kumaha duana minangkana eta pikeun makmum kunut teh pikeun makmum oge eta teh nya. Tong ngaminan kitu. Eta painahu yuwafiqu fiha al imama siran. Mangka sayaktosna eta si makmum ngamuapakotan dina eta kunut ka imam tingkahna rahasia lamun imam henteu narikeun kana eta kunut. Ngan kumaha lamun teh mah tarik si imam teh kana kunut opain kana al mamumu yasmauhu ammana lamun wae si makmum nguping kana eta suantan imam entong kudu kunut makmum mah cekap ngaminan ammana gitu. Amin ya. Amin. Ulah peda imam abah jadi abah ulah nya amin eta mah. Mangka eta mah ammana ngaminan eta si makmum ala duahi. Ngaminan teh eta si makmum teh ala duaihi kana duana imam. Ngan lamun teh mah kana ngalemna imam wasyarikahu pisanai pi akhirih lamun imam ngalemah entong amin si makmum teh balikta nurutan ka imam gitu. Mana doana imam seperti tadi teh Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi fadlika syarra ma qadait. Ta eta amin pikeun makmum mah amin amin. Dulu ya imam teh ngalem, mana ngalem? Fa inna kata kedi wala yuqdo alik ngalem eta mah sanes doa. Pikeun makmum nurutan eta mah nurutan ka imam. Fa inna kata kedi wala yuqdo alik fa innahu la yadillu man walait wala yaisu man adit ngalem eta ngabarengan ka imam. Kumadina wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi teh eta imam. Tadi dinya mah eta maca sholawat teh aya anu ngagolongkeun kana doa, aya anu ngagolongkeun kana ngalem. Ngan lamun digolongkeun eta si sholawat kana doa berarti kudu amin we eta si makmum teh nya. Ceuk imam wa sallallahu alaihi wasallam amin 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 we lamun eta digolongkeun kana doa. Ngan lamun eta wa sallallahu digolongkeun kana ngalem di dinya entong amin si makmum balik nurutan ka imam. Gitu nurutan ka imam. Jadi wasallallahu ngilu si makmum teh ngan afdol nu mana atuh pikeun urang didinya kabagi kana 3 bagian ya. Nomor kahiji kebagian kahiji mah dina nalika imam macakeun wasallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi urang mah amin 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 beres ya imam tuluy urang maca shalawat wasallallahu ala sayidina eta kahiji pangsaena kitu nya. Nu kadua mah imam maca wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi urang makmum amin 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 ngan geus beres imam urang teu maca shalawat keun bae eta ranking kadua gitu. Anapun ari ranking katilu mah imam maca wa sallallahu si makmum nurutan wa sallallahu ala eta mah ranking katilu gitu.
katos gitu nurutan ka imam eta ranking ka 3 ranking ka hiji mah dina nalika maca shalawat imam urang ngaminan beres imam maca shalawat tuluy urang maca shalawat wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kitu ngil tinggalin suku ku imam kun bae nya da kaudang ka dina sujud sada meusan nih katinggalin meusan makeun bae nya sauti katinggalenana meureunanya da alusna mah memang kitu imam geus beres nangtung kakarek si mamun teh sami Allahu liman hamidah ari urang sok hayang bareng wae nya makruh eta teh padahal teh nya ngaleungitkeun kana ganjaran dina eta padamelan lamun ngabarengan ka imam ari imam mah ulah ngabarengan kecuali dina genep rupi teh bisa ngabarengan ka imam teh anapun dina salean ti genep rupi mah teu meunang ngabarengan kudu paneurieun imam ayo nya minangkan sami Allahu liman hamidah kakarek makmum sami Allahu liman hamidah Allahu akbar kakarek makmum Allahu akbar kedah nama kitu ieu masuk hayang bareng jeung imam bahkan hayang miheulaan ka imam gitu jadi kada selalu paneurieun imam kecuali dina genep rupi anu ngabarengan ka imam teh nyangkeun wa in kana la yasmauhu qanata sirran kumaca lamun imam ieu teh tarik maca kunutana teh ngan keukeus si makmum kulantaran pangpaneurina teh nya pangjauhna minakan sanajan bari imam tarik ngan teu ka kuping ku eta makmum tetep pikeun eta makmum anu teu ka kuping mah kana kunutna imam kunut teh si makmum oge teu sanajan bari tarik oge imam ngan teu ka kuping teh ku makmum anu paneurina ditungtungnya kitu ya eta teh sok waas geun nya hiji jalmi dina nalika gering teh ripuh geureunganna teh tuluy nadar eta jalmi lamun cenah kaula cager erek sedekah ka anak setan deuh nya ceuk eta jalma teh sangklang meureunanya ripuh geuring nyahina dibere damang we ku Gusti Allah teh damang we eta ngan bingung ieu rek sedekah cenah ka anak setan kumaha cenah anak setan teh nya bingung eta makanya kita sedekahna ge badag sabaraha 1000 dinar cenah nya 1000 dinar nya datang we ka ulama mama cenah abdi teh salaresna mah nadar waktos teu damang kamari repot pan abdi mama oge uninga heuh cenah nyata dina sajarah yang teu damang teh abdi teh nadar lamun teh mah abdi cager erek sedekah ka anak setan 1000 dinar cenah kitu kinten-kinten mama cenah saha cenah gitu ya ngawitan maca ulama cenah kieu we intip we lah jelema di mana-mana anu pasea salaki jeung pamajikan sok ka dinya aja aduh awas itu nya akhirna neangan aja zaman ngintip-ngintip nya kadenge meureun tatangan anu cekcok eta salaki jeung pamajikannya rame ketokan we Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh cenah namanya naon nyaeta kaya kade ngahajawe kade engna ieu cenah abdi sedekah cenah 1000 dinar gitu. Ari geus kitu teh pan geuninganna teh naon ieu teh teu pararuguh make sedekah cenah. Pokona mah tampi we lah tampi abdi mah gini moal jangan diteu eta ditewak deui nya. Naon sabenerna gitu. Nya dibejakeun kitu. Nyaeta rek sedekah. Rek sedekah ka anak setan nya. Gitu cek ulama cenah nyata gitu teangan anu pasea salaki jeung pamajikan gitu eta mah teu tulus hubungan gitu ngan aya hikmahna sih eta jadi eureun paseana aya gitu aya hikmahna nya bebeja deui we ka ulama teh bebeja deui mama geuneunan cenah teu ditampi cenah teh umurna dibejakeun nya muhun cenah kitu entong atuh centang dibejakeun da kumaha keukeuh naroskeun cenah kitu ayeuna kudu kasaha teh cenah mah cenah nya cek eta mama teh lah lamun bener puguh mah hayang anjeun sedekah ka anak setan inti poe Jumaah jelema anu pangpareurina datang pangheulana bijil cenah eta cenah
nya intipe cenah kumaha nya lamun aya wae eta jalma teh pang paneurina datang datangna teh pang paneurina dina balik pang heulana ku anjeun udag cenah eta teh nya ngintip eta jelema nya ngintip oh aya tuh aduh kapeana mah gaya deh kapeana mah diintip nya nya si horeng eta pang paneurina datang ka eta masjid deh ari balik pang heulana diudag eta ge nya mang dieu jangan gitu naon pokona mah diheula sagedeung ayeuna ieu sedekah ka ulah cenah 10 dinar jangan gitu 1000 dinar naon anjeun make sedekah menang pokona mah tanpi moal cenah ka ulah moal narima kitu we saduakeun naon atuh cenah pang anjeun sedekah manawi cenah tataros dibejakeun kitu nya nadar erek sedekah kana teu ditampa deui eta ge nya teu ditampi eta ge nya sedekah kana awasnya tahu upami teu ka kuping mah pikeun eta makmum anu aya di pengker sok sanajan imam narikeun kana eta kunut ngan keukeuh teu ka kuping mangka eta mah pikeun makmum qonna takunut we sirron tingkahna rahasia da piraku teu apal meureunnya kunut we eta teh kitu namun teu ka kuping wakila yu'amminu wakila lahu ayyusyarikahu ma'asimaihi ceuk hiji kil maah cenahkeun bae teu ka kuping ge urang teh husnudon we alus sangkae ka imam yan eta teh doa kitu amin aya heukeun bae eta mah mangga we sanajan teu ka kuping oge cenahnya ngan ari anu sae mah dina leresan anu teu ka kuping mah ku eta makmum teu ka kuping soantan imam kunut we cenah ceuk hiji kieu mah meunang teu naon ngaminan oge lamun teh mah teu ka kuping urang geuneunan sok are nu ngadua sok laun teh bingung urang ngaminan bisi ngaduakeun urang goreng andang kitu nya husnudane urang mah aminan we kitu nyari puguh ari ka kuping mah Allahumma hdina fi man hadait puguh deui eta mah nya amin kitu wa fina fi man afait kumaha lamun anu laun he ngadoakeun kan ngaminannya aduh bingung eta ngadoakeun gareng gitu ta eta lamun dina subuh wal muhtad ananan wa magor subhi idza qanata fiha haitsu yaqulu bihi fa in kanat jahriyatan wa hiya al maghribu wal isa'u fa hiya kal subhi anapun ali salian ti subuh entos kamari geuningannya dipertelakeun dina masalah kunut salian ti subuh nyatana disebutkeun kunut najilah teh eta sababaraha rupi aya anu teu ngengingkeun aya anu nyunatkeun aya anu nyunatkeun teh dina nalika turun paila teu aya turun paila geuning kamarinya minggu kamari dan heula
Nah upami kunut salianti subuh nya kunut salianti subuh anu disebatkeun kunut najilah teh ya memang kamari entos dina alasan-alasanna nama ngan ieu dina tarik jeung launa nama kumaha cenah eta teh tarikeun atawa launkeun dina alasan kunut najilah oke cenah lamun wae anu bangsa tarik seperti magrib jeung isya tarikeun lamun wae anu bangsa laun ashar jeung dohor launkeun ceuk hiji kil. Tapi cek hiji kilmah tetelapan hadis Kangjeng Rasul sami we seperti subuh ya sami sadayana nyata kedah tarik we kitu eta teh sanajan lohor Allahumma ighfir lana ya ghafur Allahumma arhamna ya rahim Allahumma altufina ya latif Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'annal bala'a wal waba kitu teh tarikeun lohor oge asar oge lamun imam anapa nari nyalira mah naon kieu tarikeun nya ka kuping ku cepil nyalira we lamun nyalira mah teu kumaha dina alasan kieu geuning kitu cahaya kitu deh heus sakumaha ti payon lamun teh mah eta perkawis hayang aya di diri urang tetep di diri urang pek tamprakeun ke urang teh nya seperti Allahumma hdina fi man hadait kieu ngan lamun teh mah perkawis hayang tebih ti urang seperti bala teras naon deui cocobi naon maka ieu tangkubkeun kitu ieu mah nan isyarah we isyarahnya lamun we perkawis hayang tetep aya di diri urang pek tamplakeun lamun hayang tebih di diri urang paribasa bangit jauh-jauh naonnya eta tangkubkeun kitu hunggul eta mah nya kitu bade kieu wae mangga lah eta mah nya henteu ieu eta dina leresan kunut nya. Terus salajengna sabada kunut nya nyata tasyahud babu tasyahudi fi salat ieu bab nguningakeun tasyahud dina salat naon ilam anna salata in kana rakaataini fahasbun kasubhi wan nawafil ilam kanyahokeun ku salira anna salata sayaktosna salat lamun wae buktos ieu salat teh 2 rakaat fahasbun mangka sakali tasahud eta anu nyukupkeun jadi lamun anu bangsa 2 rakaat mah sakali we tasahudna nya ngan seperti salat subuh seperti salat sunat palaesa fiha illa tasyahudun wahidun teu aya deui dina anu 2 rakaat mah kecuali sakali we tasahud kumaha lamun teh mah 3 rakaat kumaha upami 4 rakaat di dinya aya 2 tasyahud ya data tasyahud anu disebutkeun tasyahud awal sareng tasyahud sani tasyahud akhir teh ya bahkan dina salat maghrib mah pikeun masbuk nya aya anu 4 kali tasyahud nya pikeun eta mah pikeun dina salat maghrib pikeun jalmi anu masbuk dina rakaat kadua langsung ngilu tapi sabada ruku langsung ngilu berarti tasyahud encan sarakaat da tadi sabada ruku ngiluna nya ngilu tahiyat tuluy nangtung si imam geus nangtung imam tuluy imam mah terakhir ruku eta teh nya sujud terakhir imam urang mah encan sakali encan eta ngilu we ka imam berarti 2 kadinya tuluy urang nangtung deui da imam uluk salam tah urang kanu kadua rakaatna tuluy tahiyat deui geus kitu nangtung deui ka sarakaatna berarti 4 eta tasahud di dinya nya pikeun urang lamun anu masbuk ngilu ka imam salat maghrib sabada ruku ngiluna gitu. Hanapun ari teu acan ruku mah ka asup rakaat pan ieu mah sabada ruku. Ngan kumaha lamun teh mah urang salat duha 4 rakaat 8 rakaat bisa disakalikeun teu usolli fardhu duha samaniyata rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi taala Allahu akbar sejab di salat duha teh nya 8 rakaat bisa disakalikeun kitu teu dina salat eta dina rasan salat duha kitu saenana mah eta oge tiasa di 2 tasyahudkeun kumaha lamun teh mah 8 rakaat disakalikeun tasabada 6 rakaat urang tasyahud awal geus tasyahud awal tuluy urang nangtung deui 2 rakaat deui tiasa mangga kitu lamun teh mah kitu amina kana urang rek 1000 rakaat disakalikeun nya tetep 2 pokokna mah leuwih ti 2 rakaat mah eta salat teh kedah 2 kali tasyahud upami langkung di 2 rakaat
Ayeuna rek 1000 rakaat minangka namanya urang teh sakalikeun 1000 rakaat. Urang teh engke tasahud awal teh mana? Pi 2 rakaateun deui ka itu berarti 888 rakaat. Urang tasahud awal tuluy nangtung 2 rakaat deui namanya tasahud. Ulah saha nu kitu minangkana eta mah nya. Minangkana mah gitu. Eta tiasa kitu nya tiasa eta teh kitu teh nya 2 kali tasahudkeun. Ngan kumaha cenah lamun teh mah 2 rakaat langkung sae eta. Langkung lamun teh mah 8 rakaat 2 rakaat langkung sae. Ngan ieu mah rek kagok cenah keur kagok rek disakalikeun deui mangga. Ngan tetep 2 kali tasahud teh tetep nya. Ngan eta teu kenging langkung ti 2 rakaat sabada tasahud sani sabada tasahud awal teu kenging nya. Lamun teh mah urang rek 8 rakaat eta disakalikeun geus 4 rakaat tuluy tasahud awal, tuluy 4 rakaat teu kenging. Jadi sabada tasahud awal teu kenging kaituna langkung ti 2 rakaat kitu. Lamun 1000 rakaat engke we ka 888 na. Tasahud awal. Minangkana nya gitu. Udah saha nu pernah minangkan duha oge 8 rakaat dah bageul oge minangkan mah 2 nya dina osokna oge 2 nya gitu. Nah jadi faida non wa maida salana pilatan panawa aksara min arba'in di mana-mana hiji jalmi nganiatan kana salat sunat nganiatanana eta si jalmi teh kana langkung ti 4 rakaat bi annawa mi'ata rakaatin di dieu mah contona kalawan yen tanganiatan ieu si jalmi teh 100 rakaat pal ihtiaru ayak tasira fihi ala tasahudaini mangka anu langkung sae pikeun eta jalmi anu nganiatan salat 100 rakaat ya pek ngajantenkeun eta si jalmi teh dina eta salat kana 2 tasahud ngan nu tadi tina tasahud awal kana tasahud sani teu kenging langkung 2 rakaat mungkin berarti geus 88 namanya tasahud ari eta mah entong nya tuluy we kitu payusalli manawahu mangka salat eta si jalmi kana perkawis anu nganiatan eta si jalmi kana perkawis ila rakaataini kecuali 2 rakaat anu akhir mangka waya tasahud we eta si jalmi gitu. Sumayati birok ataini saparantos tasahud awal tas ngadatangkeun deui kana 2 rakaat. Wa ya tasahadu at-tasahudasani teras we tasahud nu kadua teh uluk salam we sabada tasahud kadua mah. Urang pernah nganiatan salat 100 rakaat pernah can. Can ya urang mah tong urang 100 rakaat geuning. Awabin oge geuninganna 4 rakaat hese. Ai kedah nama 20 rakaat awabin teh nya. Lamun henteu 20 rakaat cenah genep rakaat ngan lamun henteu genep rakaat 4 lamun henteu 4 2 2 endeh dua oge taranya lantaran dina awabin mah nyata maca kulhu genep kali dina sarakaatna teh diantawisna eta sumayati birakaataini wa yatasyahadu at-tasyahudasani wa yusallimu qala jamaatun min ashabina la yajuju ayyajida ala tasyahudaini kumaha cenah lamun teh mah dina salat anu genep rakaat anu 8 rakaat meunang henteu leuwih ti 2 kali tasyahud kitu manyangkannya dina salat oh jawaban teh teu kenging cenah nya lamun teh mah genep rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat oge nya ieu teh rek dijieun tilus tasahud minang tasahud awal, tasahud sani, tasahud salis minangkana nya anu terakhir. Bisa teu tiasa tetep we cenah kadah 2 gitu. Ngan anu kaduana anu awalna teh jeung anu kadua ulah langkung tina 2 rakaat gitu. Teu kenging.
atau 4 kali tasahud. Lamun tema duha 8 rakaat 4 kali tasahud setiap 2 rakaat minangka namanya tuluy tasahud, tuluy nangtung deui 2 rakaat tasahud deui, nangtung deui antong cenah sae nama tos we ngawungkulkeun kana 2 tasahud. Allah non wa la yajuju ayyajida ala tasahudaini teu kenging namihan kana 2 kali tasahud. Wala yajuju ayakuna baina tasahudil awali wasani aksara min rakaataini teu kenging yen tabuktos antawis tasahud awal kana tasahud sani teh langkung seueur tibatan 2 rakaat kitu nya kartos eta. Kumaha lamun sarakaat antawis tasahud kahiji jeung tasahud gadua teh selangna teh ku sarakaat kenging teu kitu. Kenging teu kenging ari ku sarakaat mah. Pan tadi ge ulah langkung ti 2, anapan ari sahana pun 2 mah kenging nya teh kitu. Ti 2 rakaat. Contoh seperti witir urangnya, witir geuninganan sok 3 rakaat. 3 rakaat teh nya urang teh lagi sakalikeun we. Usolli sunnatal witri salah sarakaatim mustaqbil kiblati adan lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat kahiji maca sabihi sabada Fatihah, rakaat kedua maca kuliah sabada Fatihah, rakaat katilu minangka nama maca kulhu palak winas. 3 kali disakalikeun 3 rakaat. Eta teh kenging bade langsung teu tasahud awal heula mangga. Rek tasahud heula awalnya eta 2 rakaat langsung minangka tasahud awal tos kitu tatih deui tuluy we sarakaat tuluy tasahud sani eta oge kenging mangga kitu. Lamun teh rek disakalikeun 3 rakaat teu. Jadi antawis tasahud awal sareng tasahud sani kaselang ku sarakaat kenging ku 2 rakaat kenging anapun langkung 3 rakaat tina 3 rakaat tina 2 rakaat mah teu kenging kitu. Kan wae mah dasare meureun dah da urang apal kan wae nya ieu nya kitu dasare nya ieu mah dasar kitu da sok seueur nu hilaf nya nu kieu ge nya hilaf seueur hilaf teu teu kudu luhur-luhur urang mah keun mah teu bisa deui meureun Kang Haji nya mending nu kieu nya tas waya juju ayakuna bainahuma rakaatun wahidatun tuh waya juju kenging ayakuna yang tabuktos bainahuma antara wis tasahud awal jeung tasahud sani teh rakaatun wahidatun sarakaat pa injada ala tasahudaini aw kana bainahuma aksyara min rakaataini batalat salatuhu cenah kumaha can lamun teh mah langkung tina 2 kali tasahud sapertos nu tadi teh 3 kali tasahud 4 kali tasahud eta teh batalat cenah batal salatna. Atawa langkung seueur antawis tasahud awal kana tasahud 2 teh langkung seueur tina 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat batalat eta ge batal salatna cenah kitu. Jadi patokanna nama kitu meureunanya. Jadi salat sanajan bari seueur rakaatanana tetep kedah 2 tasahud minangka nama. Kumaha lamun ditasahud satasahud geun sakali memang kenging kitu mah nya. Henteu aya tasahud awal lamun teh mah genep teh kabeh disakalikeun mangga eta mah kitu mah. Ngan lamun bade tasahud nyata ulah langkung tina tasahud awal kana kadua teh 2 rakaat kitu. Bisi anu getol engke nya duha 12 rakaat. Jadi aya 2 kaul duha hatenya aya anu nyebatkeun pangseunna teh 8 duha hatenya aya anu sakaul 5 anu pangseunna teh 12 urang barek nyokot nu 12 mangga lah kitu ngan boro-boro nu 8 ge hese minangkananya nu 8 ge hese nu 2 gitu mangga eta anu nyebatkeun pangseunna duha teh 8 rakaat aya nu pangseunna duha teh anu nyebatkeun 12 mangga we eta mah bade mana we kitu. Urang ge 12 picieun 10 kitu meureunna. Tapi aya ieu oge cenah. Anu teh mah dina setiap 2 rakaat aya tasahud dina setiap 2 rakaat tasahud aya nu ngengingkeun eta oge gitu. Nya seueur pahamannya geun wae urang mah manae nu penting mah daekna we. Urang mah nu penting daekna.
Kumaha eta hukum tasahud akhir wajib atau sunat atau makruh atau haram? Ayo. Wa alam anna tasahudal akhir wajibun inda Syafi'i. Kauning aku anjeun anna tasahudal akhir sayaktos tasahud akhir nya tasahud akhir mungguh Imam Syafi'i mah eta hukumna wajib. Mungguh saha mungguh Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad sareng seseueurna ulama. Tapi aya nu nyunatkeun. Saha nu nyunatkeun? Nyaeta Abi Hanifah jeung Imam Maliki. Jadi tasahud akhir teh ceuk Abu Hanifah mah jeung ceuk Imam Maliki eta hukumna sunat. Kitu. Urang nekadkeun sunat entong, urang mah batal atuh salat lamun eta tasahud akhir ke urang ditekadkeun sunat lantaran urang mah bermadhab ka Imam Syafi'i. Menurutkeun madhab Imam Syafi'i yen eta tasahud akhir teh hukumna wajib nya gitu. Ceuk Imam Abi Hanifah cek Imam Maliki mah sunat. Kumaha tasahud awal? Tasahud awal mungguh Imam Syafi'i mah sunat. Kitu. Mungguh Imam Syafi'i mah tasahud awal sunat. Anapun tasahud anu kadua tasahud sani hukumna wajib. Cek Imam Syafi'i jeung cek Imam Maliki sunat. Berarti lamun kitu mah menurutkeun Imam Maliki mah teu aya hiji tasahud oge anu wajib teu aya nya teh. Da tadi cek Imam Maliki tasahud akhir sunat, iya oge tasahud awal oge sunat gitu. Ya. Berarti lamun teh mah henteu tasahud awal, henteu tasahud sani salatna Imam Maliki sah. Karas teh. Da sunat duanana oge yang kitu. Bukan bae urang montong pimiluan ka dinya entong ieu mah nya. Da madhab Imam Syafi'i mah tasahud awal hukumna sunat, tasahud sani hukumna wajib. Ya kitu deui cek Abi Hanifah, sami cek Abi Hanifah oge nya sunat tasahud awal teh. Berarti menurutkeun Imam Maliki sareng Imam Hanafi, Abu Hanafi teh Abi Hanafi yen eta tasahud awal jeung tasahud sani teh hukumna sunat. Ngan kumaha lamun teh menurutkeun madhab Imam Syafi'i kari-kari minakana henteu tasahud awal jadi salatna jadi nya. Jadi etana da sunat teh tasahud awal ngan eta teh sunat sujud sahwi rek ngahaja rek poho katinggalin tasahud awal eta disunatkeun sujud sahwi gitu. Henteu sujud sahwi ge jadi salat jadi nya salat sanajan henteu sujud sahwi oge. Tetap menurutkeun madhab Imam Syafi'i. Anapun ari menurutkeun madhab Imam Maliki mah jeung Abi Hanifah teu aya dina salat dua tasahud eta hukumna wajib dua nana oge sunat teu. Aya oge anu nyebatkeun ieu mah sabalikna ceuk Imam Ahmad Hambali. Ari ceuk Imam Ahmad Hambali mah sabalikna tina Imam Syafi'i. Jadi anu wajib teh tasahud awal. Kadas teh tasahud awal. Anapun ari tasahud sani mah eta hukumna sunat ceuk Ahmad Hambali. Palawatarahu inda Syafi'i sahat salatuhu mangka lamun ninggalkeun hiji jalmi kana tasahud awal mungguh Imam Syafi'i mah sah salatna. Lakin yasjudu lisahwi tatapina sujud eta si jalmi teh lisahwi karana sujud sahwi teh. Sawaun tarokahu amdan nah ninggalkeun nama eta si jalmi kana kana tasahud awal teh ngahaja atanapi hilap tetapi sunat sujud sahwi. Ngan kumaha lamun henteu deui sujud sahwi memang jadi salatna nama kitu. Ngan ninggalkeun pasunatan loba nya. Nya henteu tasahudna nya kitu henteu sujud sahwina sabar hiji eta teh. Lamun dinilai berarti pasunatan eta ganjaranna gede kari-kari ditinggalkeun nya teh kitu. Kumaha cenah lapat tasahud pada apal sadayana ge pada malum lapat tasahud mah ngan secara garis besar yen tasahud ayat 3 nya ayat 3 tasahud teh rek mana wae nganggo tina salah sajian 3 ieu mangga hiji anu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud kadua anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas katilu anu diriwayatkeun ku Abi Musa ti dituna sami ti Kangjeng Nabi kitu sami ti Kangjeng Nabi sadayana ge ngan ieu teh benten rawina anu ngariwayatkeun teh mangka benten we eta tasahudna ge 3 rupa ngan ari anu biasa ke urang eta dina lesan tasahud anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas nya anu biasa ke urang dilaksanakeun mana nyata
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taeta riwayat Ibnu Abbas. Ya, biasa eta mah ku urangnya. Orang ge hayang cenah anu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud buat ting apal nya mangga kieu cenah ari anu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud mah nya ieu tasahud ti Kangjeng Nabi teh kumaha at-tahiyyatu lillah langsung gadinya nya ari tadi mah urang mah at-tahiyyatul mubarakatuh nya teh ieu mah anu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud mah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaitana mah sami ngan pelebah abduhu wa rasuluh ari ieu mah nganggo abduhu wa rasuluh ai tadi mah non teu nganggo abduhu nya tadi mah riwayat Muhammadan Rasulullah kitu nya itu mah abduhu wa rasuluhu tungtungna eta. Tah eta anu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud. Aya oge anu diriwayatkeun ku Abi Musa. Kumaha cenah? Memang hampir sami ngan salit-salit nempatkeunana anu benten. Anu diriwayatkeun ku Abi Musa mah at-tahiyyatut thayyibatu tuh henteu nganggo al mubarakatuh nya teh. Ari urang mah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ayeuna mah at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah gitu. Nya salit-salit bentenana teh. Arek nu mana urang mana we nu tiasanya. Udah biasa nu tiasa di Ibnu Abbas eta we teh naon nya teh bahkan cek riwayat mah eta teh nyaeta waktu Isra Mi'raj teh Kangjeng Nabi sumping kana makom hitab nyaeta tempat nyarios di dinya Kangjeng Nabi ningali kana kahebahan Gusti Allah langsung ngahormat Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ku ngucapkeun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu ari sadayana penghormatan gitu. Anu diberkahkeun sareng pirang-pirang salat anu sararae eta tetep ka Gusti Allah gitu. Nya diwalar ku Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah gitu. Ari kasalamatan pikeun anjeun Muhammad jeung rahmatna Allah jeung kaberkahan Allah. Kangjeng Nabi asa ngaraos teu puguh ngan unggulkeun nyalira ari umatna teu kabagean. Mangka ku Kangjeng Nabi diwalar deui assalamu alaina ta alaina mah berarti urang sadaya nya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin jeung ka abdi-abdi Allah anu saleh gitu. Nyatos kitu meureunna nguping cariosan Gusti Allah sareng Kangjeng Nabi para malaikat brang we macakeun asyhadu alla ilaha illallah kitu dari riwayatna. Mangka dijantankeun eta dina tasyahud teh. Nya da atuh nya teh lah rupi-rupi we nya ieu dina ieu ge mangga urang mah nya kangeunahan pikeun urang nya mana we anu tiasa urang ieu aya 3 riwayat dina leresan tasyahud heupan geuninganna nu puguh mah pikeun urang awas we urang teh ulah ngantep ka pamajikan migawe maksiat awas ulah eta nya kababawa ari lalaki mah nya talung keneh nu tadi teh nya ari lalaki migawe maksiat awewe moal kababawa nya sabodo eta mah masalahna urusan jeung Gusti Allah. Nu penting kaula mah ngahormat teh ka salaki teh tadi me ka salaki teh. Masalah maksiat urusanana jeung Gusti Allah kitu nya awena alus. Ayeuna sabalikna lamun lalaki ngantep ka eta awewe migawe maksiat pan eta teh dosana lalaki mah kabawa nya. Kabawa lalaki. Tong bodoning urang geuning Nabi Sulaiman kantos hiji waktos dipocot tina karajaanana teh nya Nabi Sulaiman 40 poe dipocot tina karajaanana. Naon sababna Nabi Sulaiman dipocot tina karajaan 40 poe lantaran ngantep bojona aya anu ibadah kana tapekong 40 poe kitu. Siksaana teh diandawisna. Nya kumaha cenah carana eta dipocotna heupan waktu sarita Nabi Sulaiman karajaanna teh aya dina alina. Jadi tiasa itu syariatnya syariat tiasa itu ngomong jeung setan ngomong jeung manuk ngomong jeung naot nyata nganggo ali teh Nabi Sulaiman teh. Matak ditarurutan geuning kamari usum ali Sulaiman. Wah, lain ali eta lainnya. Lainnya ya. Ali Nabi Sulaiman ieu nya. Itu. Tah hiji waktos nya kulantaran meureun pamanglah we pamanglah ti Gusti Allah pamanglah kunaon maneh Sulaiman ngantep ka pamajikan maneh ibadah kana tapekong kana sonam 40 poe ayeuna pan eta teh aya hiji jin
Ai Nabi Sulaiman dina nalika bade kacai eta si alina teh sok dititipkeun ka nu janten bojona saha Aminah bojona nya. Seueur dan Aminah geuning lain Ratu Bilqis nya seueur nya bojona gitu nyan diantawisna salah sawiosna bojo Nabi Sulaiman teh Aminah bade wae lebet ka WC titipkeun teh di Siti Aminah bade wae lebet kitu we nya teh hiji waktos pamanglah ti Gusti Allah ieu nyata ngantep teh ka keluarga teh nya naon aya hiji jin ngarupakeun Nabi Sulaiman hiji jin ngarupakeun Nabi Sulaiman terus kumaha nyamperkeun ka Aminah di kamar hei Aminah candiekeun ali kaula gitu Siti Aminah da puguh oge ningali eta teh rupa Nabi Sulaiman nya pasihkeun we eta ali teh santos dipasihkeun eta ali teu kumaha disihir sadayana ku eta jin teh nya ngaranna teh Sohro eta jin teh nya Nabi Sulaiman disihir lain rupa Sulaiman sanes-sanes rupa Nabi Sulaiman kaluar Nabi Sulaiman ti WC nya tuluy ngabujang ka bojona naroskeun mana Nyai Yayang ali akang ngadeukkeun ari bojona reuas naon sabab rupana sanes rupa Nabi Sulaiman da disihir teh aku eta Sohro nya sabaraha poe eta Nabi Sulaiman gitu nya ta 40 poe eta teh nya teu bisa naon teh Nabi Sulaiman teh nya da eta alina dicokot teh gitu boro-boro bisa itu boro-boro bisa ieu Nabi Sulaiman teh 40 poe lantaran pamanglah we eta mah ti Gusti Allah secara hakiki ti Gusti Allah kulantaran nyata ngantep keluargana ibadah kana tapekong lilana ibadah teh 40 poe can kitu eta Nabi Sulaiman geus kitu kumaha bade nanya gitu rupa geus lain Nabi Sulaiman ngan kacaritakeun eta Sohro sagala nyihir ku eta Sohro langsung diuk dina kursi na Nabi Sulaiman manehanana ngarupakeun Nabi Sulaiman eta Sohro teh nya nya geus 40 poe geus tamat pamanglah ti Gusti Allah nya eta Sohro teh apung-apungan ngapung kana luhur laut nya eta ali teh dipurageun dina laut si alinana teh purageun ka eta ku Sohro teh nya ti dinya aya lauk teh nyapluk kana eta ali langsung masihkeun ka Nabi Sulaiman nya eta mah kitu we iradah Allah sadayana ge nya kasisi we eta si lauk teh nya dibujang ku Nabi Sulaiman dibelah peujitna si horeng aya ali di dinya dianggo deui biasa deui we Nabi Sulaiman nya kumpulkeun jin teangan euy ngaran Sohro nya teh kitu cek Nabi Sulaiman teh 40 poe cenah kaula cenah ieu nya nya ditareangan ku eta jin teh kapenah ku eta Sohro teh nya ngaran jin eta Sohro anu ngarupakeun Nabi Sulaiman teh ayeuna disiksa we ku Nabi Sulaiman carana nyiksa ditalian jeung batu dihijikeun dibeungkeut ku besi jeung ku timah alungkeun we ka laut kitu nya teh itu nya eta memang panjang ti harita tak terjadina ilmu sihir-sihir teh nya ti dinya eta teh engke nya ti dinya gitu kawitanana nya napikakeun aya anu setan ngaguguna jelema ka setan teh kitu euy pastina setan pastina Sulaiman ngamili kana itu ngamili kana ieu teh tah ieu cenah bukuna tah ieu kitabna eta teh dikumpulkeun nyaeta ku setan dituruban atanapi diteuneun dina hanapeun kursi Nabi Sulaiman teh cek hiji-kil dina paimaranana santos maot Nabi Sulaiman tuluy dibaruka diaraji si horeng kitu nya atuh beuki nyacad ka Nabi Sulaiman paingan atuh ilmu sihir padahal eta teh sanes Nabi Sulaiman anu ngadamel kana eta buku-buku aya oge anu nyebatkeun setan we eta mah ngutip tina omongan-omongan Nabi Sulaiman aya nu nyarioskeun gitu eta seueur memang tafsiranana dinya keun we engkeun kapayun sakitu we ayeuna nya mudah-mudahan hapunten sakali deui da tinang tos ari lepat nama kabodohan sim kuring we nya mangga urang ngadoa bismillahirrahmanirrahim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lingih wasallam. Allah